Hati-hati, awewe. Awe tong kajebak ku kasepna lalaki. Lalaki ayeuna mah loba modus. Betul? Ngomong I love you tapi tidak berani mengajak ke penghulu. Bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Ngomongna my darling hadibani sweetie, aku hampa tanpamu. Aku galau tanpa dirimu. Aku berjanji akan membawa kamu ke pelaminan. Ngomong gitu tugikeun ka bobogohan oge 5 tahun ari kawin jeung babaturan sorangan. Tah kena. Mulut we nyanyi ningali mantan kawin jeung batur. Seharusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan aduh. Lain meni make perasaan si eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi aqulu ba'da hamdil jalali musallian ala nabiyyi wal ali. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qadimil ihsan lil adha'i wal imtinan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ma awladah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا Al-ayah sadaqul azim wa sadaqa rasulul karim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah wa qala aidan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salati fa in saluhat qad aflaha wa anjaha wa in fasadat wa qad khaba wa khasira. Wa qala aidan man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu asru mi'ati sahid. Al hadis anu ku pribados dipihormat oge ku Allah dimuliakeun amin. Keluarga besar Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Babus Salam. Mudah-mudahan ieu pasantren cing barokah. Ieu majelisna cing pinuh rahmat. Amin.
terkhusus pimpinan pondok pesantren alladzi lam yuzkar ismuhu hafidhullahu ta'ala wal karami, doakeun anjeunna cing damang panjang yuswana. Para asatidahna, para santri wal santriyahna, terkhusus mudah-mudahan santri wal santriyah Babu Salam cing janten para ulama-ulama soleh dan solehah, amin, yang berakhlakul karimah, aparatur pemerintahan, para RT araya, para RW, para wan, alhamdulillah tuh di situ para wan, dan udah harapman ini para bola eta mah, para wan bobol baheula. Kum sadayana warga wargi kampung, desa, kecamatan, kabupaten, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Pohon pisang digigit toke makin siang harus makin karena di depan sini ada pohon pinang digigit semut. Emang dai nanang yang paling. Terima kasih. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Sapertosna ibu sareng bapak nembean patebang sareng pribados. Paingan hararok cai siga mujar kasaata. Atuh pandangan pertama begitu menggoda. Semoga pertemuan pertama ini menjadi pertemuan yang menjadikan kita menjadi sebuah keluarga dunia wal akhirah, yang selalu ada rasa rindu yang terpatri dalam relung kalbu antara diriku dan dirimu. Dari nini nu GR. Tak bagi kan nini abi mah. Siap urang sholawatan heula meh barokah siap. Urang doakeun heula ieu Babu Salam anu tos usia 11 tahun leres cing tambah keberkahan, tambah maju, tambah sukses, tambah naon deui nya euy, tambah diakui oleh daerah sendiri, kemudian oleh dalam dan luar negeri. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok tuturkeun heula. Assalamu alayka. Cing kompak. Maksudna maraca sadaya. Halo apa? Ya dangukeun. Ari janten jalmi teh tong tuturut batur, tuturut monding. Atau abdi teh monding. Tong tuturut batur. Bilih ka bawah sakaba-kaba. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Nabi Allah. Ya Nabi Allah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Habib Allah. Ya Habib Allah. Angkat pandanganna. Nu teu ngangkat pandanganna berarti kelekna bau. Cing luhur atuh ibu mun teu parede gitu. Cing luhur mana pandanganna teu katingal. Tah gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi. Angkat mana? Ahmad ya habibi habibi. Ke kanan sekali, ke kiri sekali. Habibi, mana pandangan ibu? Habibi, sekali deui. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi, salam alaika, Habibi, ya aunal gharib.
salam alaika Habibi. Tarikan Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika Habibi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah sadayana. Salatullah salamullah Abu salam bersalawat Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ala yasin, ala yasin, ala yasin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ajib diwalan atuh asik. Alhamdulillah. Barokah maca sholawat nu gaduh hutang cing lalunas. Amin. Tuh di aminan. Doakeun cing lunas hutang mah aminah tarik. Giliran maca sholawat ngap-ngapaan. Nu aminah tarik berarti eta teh garade tanaga. Anu teu amin berarti loba hulang-hulang. Diwaler enak maca sholawat, enak nyanyi dangdut. Osok sholawatan, osok dangdutan. Osok dua nana. Saumpami urang mau sholawat, sok sanaos saharewosan insyaallah menang ganjaran. Benten sareng dangdutan, ibu nyanyi dangdut cecelewengan. Walaupun kakupingna raoseun, hari nu alus eta oge sorana, anu palas mah hariweuh we. Moal menang ganjaran Bu, nyanyi dangdut mah betul. Matak cing resep sholawatan. Cing tarik cing resep sanes dangdutan. Sanes cing resep sanes. Da urang mah umat Rasul jadi kudu resep. Urang mah resepna insyaallah resepna sholawatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa ngalengkahkeun dua sampean ngepatkeun dua panangan. Mugia lengkah dua sampean urang kepat dua panangan urang cing diangkeun ibadah ku Allah. Teu aya kadongkapan anu ageung pisan pahalana kecuali dongkapna kana pangaosan. Teu aya calik anu angkaribung ku barokah kecuali calikna dina pangaosan. Matak saumpami aya pangaosan teh cing raresep, cing pahareup-hareup, cing pa semangat-semangat komo dina bulan Rojab. Pan ayeuna teh kerajaban lain. Nah jadi kana Ramadan. Komo dina bulan Rojab. Dina bulan Rajab insyaallah segala rupa teh bernilai ibadah. Matak jalma nu resep ngaji dina bulan Rajab mah segala rupa teh jadi ibadah, jadi barokah.
Alhamdulillah. Pan rojab tadi ambil dina bahasa Arab. Rojaba fi'il Madinah aya ro aya jim aya ba. Ro rahmatullah, jim jirmul abdi, ba birullah. Cing saning jalma nu ibadah dina bulan Rajab rek salatna, rek ngajina, rek amal solehna, ku Allah dibalas ku rahmat, ku Allah dibalas ku ampunan, ku Allah dibalas ku barokah. Bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa yang beribadah di bulan Rajab maka Allah akan balas 70 rahmat, 70 ampunan dan 70 keberkahan. Alhamdulillah. Jadi ibu sareng bapak calik di dieu teh diganjarna 70 barokah. Calikna 70 barokah, obokna 70 barokah, dahdirna 70 barokah. Lamun keur obok ngecelak, matak lamun aya nu keur ngadahdir dina kerajaban siga kieu, tong dicarioskeun eta teh keur ngalap barokah. Nu ningali tong nyarioskeun mun bisa maleta. Da eta teh geuleuh. Berartos bujang-bujang dahdir bekok oge alias hitut jadi barokah. Matak sok bilih aya nu hoyong hitutkeun. Sabab satu kali hitut teh 70 barokah. Dua kali hitut 140 barokah. Nu ngame tong nyarioskeun mun tiasa mah sesep. Da eta teh bau. Matak jalma nu resep ngaos dina bulan Rajab mah gerede hidayah. Nah jadi kana hitut atuh. Halo. Hai gitu. Halo. Hai. Namanya du gimana bieu teh? Matak na pengajian ayeuna urang judulan ngajina judulna manya judul ngaji hitut. Allahu Akbar. Tapi da ari ku barudak santri mah sok diaraji bab hitut teh. Babul hitut ari bab rek mertelakeun tentang hitut idak kila di mana-mana aya nu nanyakeun laka ka anjeun mah wah hitut naon ari hitut pan gitu. Pal jawabu maka kudu dijawab ku anjeun wal hitut jeung ari hitut kharaja min duburihi eta kaluar tina bujur. Halo. Ibu osok ngahitutan caroge. Astagfirullahaladzim. Pang doraka-dorakana nu sok ngahitutan caroge. Dong kitu Bu. Daripada cenah ditahan Kang Dai jadi penyakit. Sok sanaos ibu ditahan ya dangukeun moal jadi penyakit justru jadi ibadah daripada dibrotkeun di hareupeunana. La wasali wa barik. Nah cenah dina bulan Rajab angkari bungku barokah dugikeun ka hitut oge jadi barokah. Sabab aya peristiwa anu agung, peristiwa Isra wal Mi'raj, manusia yang paling agung diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mengagungkan bulan Rajab, maka bakal diagungkan ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Matak dina bulan Rajab mah seueurkeun salat, seueurkeun ngaos, seueurkeun sedekah, entong seueur nonton sinetron. Hei anak muda, jangan kebanyakan main pacebook. Komo main tikotok. Aya nu sok main tikotok. Met cula metan, met cula metan. Kalau ada makanan di meja manggaleg usia nanaonan kikituan. Aya manfaatna kikituan. Teu aya main tikotok teu aya manfaat. Main TikTok. Komo main pacebook nonton YouTube teu aya manfaatna.
Nu aya manfaatna mah tah ngaos siga kieu, salat siga kieu, sedekah, amalan, micen runtah tah. Menang ganjaran. Komo ayeuna keur musim panyakit. Tah. Musim virus. Aya virus corona ka dieu. Aya virus corona ka dieu teu? Teu aya, nu aya mah virus corona. Allahu Akbar. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita dihadapkan dengan yang namanya virus corona. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita agar selalu ingat kepadanya. Virus corona ini harus menjadi bahan renungan buat kita semua. Alam dunia yang begitu luasnya, tapi bisa heboh dan bisa terpedaya dengan makhluk yang terkecil yang Allah turunkan. Bayangkan kalau seandainya Allah mengingatkan kepada kita melalui makhluk yang paling besar, yang paling kecil pun sudah menghebohkan alam dunia. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apa yang harus kita lakukan? Tiada lain dan tiada bukan adalah zikrullah, mengingat Allah dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan. Insya mungkin ini adalah sebuah ujian buat kita agar kita semakin dekat kepada Allah. Bahkan mungkin ini adalah sebuah peringatan buat kita. Mungkin kita sering melupakan Allah yang menciptakan kita. Maka kita sebagai umat muslim dengan adanya virus corona ini mudah-mudahan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada solusinya yang mampu membasmi atau memusnahkan virus kecil ini adalah zikrullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Dalam pergantian siang dan malam dan silih bergantinya hari demi hari, terdapat orang-orang yang berfikir. Dalam tafsir Jalalain karangan Syekh Ahmad Jalaluddin Al-Mahali, Syekh Ahmad Jamaluddin Asy-Syuyuti, kemudian ditafsirkan lagi dalam tafsir Sawi bahwa ulil albab di sini adalah mereka orang-orang yang berfikir. Orang-orang yang berfikir itu artinya adalah orang yang sehat. Karena kalau seandainya tidak berfikir, itu adalah orang yang gila. Tidak berarti kalau mau sehat, bukan hanya terhindar dari virus corona, tapi terhindar dari apapun penyakit itu, yaitu harus apa kata Allah? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu harus berzikir kepada Allah, harus ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri dan berbaring. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi ahli zikir setelah Allah menghadapkan kepada kita yang namanya virus corona. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tong sieun ku virus corona. Da corona mah asal oge di orang Sunda. Kan singkatan corona teh kokorobet kana jero calana. Asup ka kamar, ayana dina kolorna. Asup ka barudak ulin wae main lang-layangan, eta mah korongna. Halo? Kunaon cenah ditumpasna teh eta corona teh? Ku zikir, nu kadua ku sedekah. Kunaon cenah? Sabab sedekah teh jang nolak bala, terutama sedekah ka ajengan. Sedekah ka saha cenah? Janten lamun aya ajengan supaya terhindar dina virus, dina penyakit, dina musibah, sok bere ajengan teh. Ajengan ayeuna teh keur usum corona, tah ieu rokokna.
Aya ajengan kurang giji beresu sumbangan. Lain diomongkan. Beres sumbangan. Kaajengan mah kudu resep mere, da ajengan mah berehan. Ajengan mah berehan bereun. Tah sodakoh pang ageng-ageng ganjaran teh kaajengan. Walaupun ajengan teh loba doa. Karena duit wae. Ajengan teh loba doa. Mun abdi datang ka dieu rek neangan dulur. Ya tong salah paham wae. Abdi teh ka dieu teh ka kersa ajengan teh oyong menang doa hayang menang dulur. Ari duit mah nomor sekian. Allahu wasali wa barik. Halo. Araya keneh. Jadi kudatangna virus corona itu adalah peringatan dari Allah, bahan renungan buat kita. Komo ayeuna urang teh kudu sadar bahwa eta corona teh diturunkeunna teh dina bulan-bulan agung, bulan Rajab, sekedap di bulan Sa'ban, mudah-mudahan bulan Ramadan atau teu aya eta corona. Berarti urang teh kudu berpikir, oh iya corona datangna dina bulan Rajab, sedangkan cek ulama bulan Rajab teh bulan pembersihan diri. Oh berarti abdi kudu ngabersihan diri. Tong poho ngudu. Hari cek pemerintah mah jangan lupa cuci tangan. Urang mah tong poho ngudu. Da ari ngudu mah bukan hanya tangan anu diwasu, sagala rupa oke kakumbah. Betul? Jaga kesehatan, jangan terlalu banyak makan. Bisa disebut RW 06 alias rewog. Jangan terlalu banyak tidur, bisa disebut kebeluk. Makan secukupnya, tidur secukupnya. Jangan lepas dari wudhu. Insya Allah kita jauh dari yang namanya virus dan penyakit. Amin ya Allah ya Rabbal. Halo. Araya keneh. Doa supaya jauh dina corona. Tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cing kompak. Maraca sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, abdi berlindung ka Gusti dina sagala penyakit aneh-aneh seperti virus corona, malaria dan sebagainya. Jauhkan abdi dina sagala penyakit jiwa seperti stres, gelo, hilang akal, jeung sajabana. Jauhkan abdi dina sagala rupi panyawat kulit sapertos belang, budug, naon deui nya euy. Tah pokona eta. Awas, ini jangan sampai dianggap sepele. Itu doanya baginda Nabi Muhammad. Dulu umat Rasulullah dihadapkan virus seperti ini, Bu. Dulu pun Rasulullah SAW menyuruh kepada umat-umatnya untuk mengisolasi dirinya. Karena pada waktu itu umat Rasulullah dihadapkan dengan virus, dihadapkan dengan penyakit jiwa, dihadapkan dengan
penyakit kulit, maka doanya itu. Wabil khusus barudak santri sok amalkeun eta, namanya terhindar dari buduk. Tapi buduk yang santri mah itu adalah buduk yang barokah. Buduk yang barokah. Jang saha ngabarokah keunana? Jang indung bapana. Indung bapana bakal asup ka surga gara-gara kubudak. Makanya asup ka surga kubuduk atuh. Tuh jadi beruntung. Halo. Jadi asup ka surga teh kubudak. Anu mah santren walaupun buduk. Makanya wahai santri-santri, jangan pesimis ya dengan budukmu ya. Kalau santri belum buduk itu bukan dan belum dikatakan santri. Makanya saya bangga menjadi seorang santri karena banyak banyak ilmu, banyak buduk saya tahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lanjut. Baru sampai mana tadi? Baru sampai doa ngabersihan diri dina segala penyakit. Saumpami urang ngagaduhan panyawat, maka doa nu biasa ku urang dibacakeun, Allahumma rabbana si adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Seurkeun maos eta, insyaallah Allah jauhkeun dina sagala penyakit kana diri urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi bulan Rajab teh bulan pembersihan diri. Cing barares. Halo. Hey. Bulan Rajab oge bulan anu agung. Anu kedah ku urang diambil hikmahna tinggal sadayana. Tadi Kori nyebatkeun ayat suci Al-Qur'an anu tos populer yang berkenaan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad. Di awalan ku kalimat subhanalladzi asra. Maha suci Allah anu tos ngaberangkatkeun. Halo. Ari kalimat subhana teh eta teh kalimat naon? Tasbih. Kalimat naon? Hartosna maha suci Gusti. Tidak ada yang maha suci kecuali Allah. Allah yang telah memberangkatkan. Makanya bahasanya subhanalladzi asra. Cek barudak santri mah asra di dinya teh dina kata saro yusiru dimajhulkeun jadi isroan. Hartosna memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Gusti Allah. Kepada siapa? Kepada manusia yang agung, manusia yang terpuji, yaitu baginda Nabiuna Muhammad. Maka setelah asra ada kata bi'abdihi, yaitu abdinya Allah. Siapa abdinya Allah? Adalah manusia yang benar-benar mengabdi kepada Allah. Kalau seandainya kita mampu mengabdi sebenar-benarnya kepada Allah, maka kita akan menjadi manusia yang dipuji oleh Allah. Amin dong. Awas, dipuji jeung terpuji beda. Sarua eta teh maknana mah seperti Mahmud jeung Muhammad, sarua mubalaghah. Sarua segatna isi maf'ul, ari Mahmud mah dina hamida yahmadu hamdan bahwa hamidun yang dipuji. Lamun Muhammad mah dina sulasi mujarrad asukana sulasi majid warna kahiji bab kedua aya tasdid dina ain fiilna. Hamadayah madu hamdan bahwa hamidun wadaka. Halo. Halo. Kumaha tasrifanana barudak? Bantuan atuh. Hamada yuhammidu Muhammadan bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Jadi aya tasdid. Berarti hartosna naon? Yang terpuji. Sekali lagi, yang terpuji. Siapa yang terpuji? Baginda Nabiuna Muhammad. Maka kalimat oge abdi. Lamun ibu hoyong janten hamba, urang sadayana hoyong janten hamba, hoyong manusia, hoyong menjadi manusia anu dipuji.
maka sok hambakeun diri urang ngan ka saha? Ka Gusti. La ilaha illallah la maujuda, la ilaha illallah la ma'buda, la ilaha illallah la matluba, la ilaha illallah la maksuda, minallah fillah lillah billah ilallah. Asal ti Gusti keur diimah Gusti bakal balik ka Gus. Matak sinkron jeung kaayaan ayeuna. Ayeuna dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Maaf bukan hanya penyakit yang menjadi masalah, perekonomian pun ayeuna geus loba masalah. Ayeuna harga dolar itu udah di atas 14.000 bahkan mau menginjak ke 15.000. Harga nararaek ayeuna teh. Mobil melaju susu melambung, kacang terjepit ngan kolor nu morosot. Dunia perpolitikannya pun sekarang sudah tidak stabil. Naon sabab? Sabab menterina oge geus kakenaan virus. Allahu Akbar Karim. Di bidang sosial, ibu harus tahu bahwa ketika Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur disibukkan dengan virus, maka di sebelah pulau yang lain sedang terjadi pertikaian antar kampung. Kemudian di bidang-bidang yang lainnya, Allahu Akbar, terjadi kredit di negara orang teh. Chaos yang luar biasa. Maka solusinya hanya kembali kepada da urang mah abdina Allah, urang mah hamba dibulak-balikeun ku Gusti. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ibu bapak kaum muslimin, tina eta kalimat subhanalladzi asra bi abdihi aya kalimat lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Berarti perjalanan Isra wal Mi'raj teh waktunya di malam hari, berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tinggal sadayana urang buka kitabna dina kitab Bainama. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di Hijr Ismail dekat Baitullah. Id atahu Jibrilu wa Mikail. Dongkap malaikat Jibril sareng malaikat Mikail wa ma'ahuma malakun akhar jeung para malaikat-malaikat anu sanesna. Fahtamalahu jaubihi jam-jam. Malaikat nyanak Rasulullah ka sumur jam-jam. Ieu proses nu pertama nu disebat proses pembersihan diri. Halo? Rasulullah dicana ka mana tadi? Ka sumur. Otomatis Rasulullah teh diibakan ngangge cai naon eta nu disebat proses pembersihan diri. Pastal kauhu ala dhahrihi, maka malaikat ngabaringkeun kanjeng Nabi pasako tuluy Nabi dibelek, Nabi dibedah, Nabi dioperasi. Di mana dioperasina? Min sugrati nahrihi ila asfali batnihi. Ti mimiti cecengklokan anak Nabi dugikeun ka handapeun patuangan Nabi. Dari mulai tenggorokannya Nabi sampai bawah perutnya Nabi, Nabi dibedah ku malaikat. Bade naon Nabi dibedah? Pastahroja qalbahu, maka diangkat manahna Nabi, pagosalahu, maka dicuci. Itu proses nu kadua, nu disebut proses pembersihan hate. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Halo. Araya kene dina proses pembersihan hate aya 3 proses. Hiji taholi, 2 tahali, 3 tazali. Naon cenah? Tah ieu nu kedah kurang dilakonan Rajab, Sa'ban, Ramadan teh bukan hanya ngabersihan diri wae, tapi wajibun eta wajib ngabersihan hate melalui proses taholi, proses tahali dan tazali. Apa itu taholi? Proses ngabersihan hate tinu kotor jadi bersih. Apa itu tahali? Proses ngabersihan hate tinu bersih janten indah. Karena proses tahali kata orang tasawuf, ahli tasawuf mengatakan adalah proses menghias hati. Tazali proses bertemunya hati dengan sang pemilik hati. Halo? Araya kene? Dina hate aya panyakit. Dina hate aya naon cenah? Mata kudu dibersih. Inna fi jasadi ibni adam mudghah.
Ida suluhat jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa ya qalbu. Dina diri anak Adam teh aya daging. Lamun dagingna bersih, kalakorna alus. Lamun dagingna kotor, kalakorna goreng patut. Naon eta daging? Nya eta Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jreng. Hati teh lentera hirup. Hati teh raja diri. Maka kudu dijaga. Jagalah hati di dalam diri kita, karena ia adalah raja. Jagalah hati di dalam diri kita, karena ia adalah harta. Selamatnya hati, selamat hidup kita. Kotornya hati, celakanya kita. Aduh. Bersih hati salam mat, kotor hati cilak. Sabab hati mah tempat segala rupa. Tempatnya cinta ada di dalam. Aduh. Maka wahai ahwat, carilah pasangan, cari hatinya, lihat hatinya, jangan lihat ketampanannya. Karena tampan itu hanya casing. Tampan itu kadang suka membohongi. Betul? Carilah dan lihatlah hatinya, wahai akhwat. Hati-hati, awewe. Awe tong kajebak ku kasepna lalaki. Lalaki ayeuna mah loba modus. Betul? Ngomong I love you tapi tidak berani mengajak ke penghulu. Bisa memberikan coklat tapi tidak mampu memberi seperangkat alat sholat. Ngomongna my darling hadibani sweetie, aku hampa tanpamu. Aku galau tanpa dirimu. Aku berjanji akan membawa kamu ke pelaminan. Ngomong gitu tugikeun ka bobogohan oge 5 tahun ari kawin jeung babaturan sorangan. Tah kena. Matak nu nyeri teh pasti hate geus nyeri ka dituna teh lewe. Geus soca ngecelak. Mulut we nyanyi ningali mantan kawin jeung batur. Seharusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan. Aduh. Lain mulai pakai perasaan si eta. Curiga ngalaman neng. Awas teteh, hati-hati. Kalau mau lihat hati seorang laki-laki, lihatlah akhlaknya. Tadi apa yang dikatakan? Kalau dagingnya bersih, tingkah lakunya bagus. Kalau dagingnya kotor, tingkah lakunya apa itu daging? Itu hati. Jadi kalau mau lihat hati seseorang, neng, lihatlah aja tingkah lakunya. Mun tingkah laku eta si lalaki goreng, jauhan. Jangan lekos nu diriku, aku mahal. Itu. Yo mah awewe zaman ayeuna dibawa ku lalaki lain mahram daek. Komo diajak make motor nu can lunas. Amit. Bari atoh. Teu yang tarik teuing ini siang embis ada. Aya nu gitu. Amit. Tong kitu neng, hati-hati neng. Lihat akhlaknya, lihat kakinya. Monek ningali hate lalaki mah tingali sukuna. Napak atau lebih henteu. Lamun teu napak berarti eta lalaki teh keur naik motor cuy. Bawa salih wa barik. Hate ayat 7 lapis. Kosron, sodron, kolban, fuadan, syagofan, syaron, luban. Naon cenah? Eta welah. Tina setiap lapisan hate aya penyakit. Yang pertama
al kidbu wal hasadu wal kibru. Kemudian apa lagi? Wal bahil. Saur pisan. Dina kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali mengatakan sampai ada 36 penyakit hati. Itu harus dibersihkan. Di antaranya al-kidbu, gede bohong. Tak iya, osok kabarohong. Tuh, dah osok atuh. Berarti kotor hatena. Ibu-ibu wawartos kacaroge, bapak tingalikeun ieu mama boga tiung nu alus, ieu teh menang mere padahal mah menang. Tah, kotor hatena. Aya nu kitu. Met amit. Bapak-bapak sok bohong, bebeja ka pamajikan rek ngaronda padahal mah neangan Allahu Akbar. Aya nu kitu. Met amit. Santri suka berbohong, kadang rentan berbohongnya. Bilang ke orang tua mah, kata Pak Kiai harus beli kitab. Mesti diberi duit ku kolot dijajankeun. Dipakai bobogohan. Tidak. Santri di sini insya Allah soleh-solehah. Insya Allah. Hari santri mah tidak ada waktu untuk saling mandang memandang. Paling ngabolongan dina hijab nalika keur ngaji. Ibu bapak. Halo. Jadi dibersihkannya dengan apa itu bohong? Kejujuran. Cintarik. Jujurlah pada hatimu, jujurlah pada hatiku, jangan ada dusta di antara diriku dan dirimu. Jujur teh eta teh mata kebersihan hati dina bohong. Sok tuturkeun ieu hadisna. Inna sidqa. Ari sanyana eta kajujuran. Yahdi ilal birri. Eta matak jadi kahadean. Wa innal birro jeung ari sanyana eta kahadean yahdi ilal jannah. Eta matak ngajadikeun urang ka surga. Wa innal kadiba jeung ari sanyana eta kabohongan yahdi ilal pujuri. Eta matak jadi kagorengan. Wa innal pujuro jeung ari sanyana eta kagorengan yahdi ilan nar. Matak ngajadikeun urang asup ka neraka. Naudzubillahi min. Sakali ngabohong 1 titik hitam. 2 kali ngabohong 2 titik hitam. 3 kali ngabohong 3 titik hitam. Semakin kita berbohong maka semakin hitamlah hati kita. Semakin hitam hati kita maka semakin kotorlah hati kita. Semakin kotor hati kita maka semakin jauh kita kepada Allah. Naudzubillahi min. Mata bersihan, tahan, mun urang rek bohong, tahan. Gusti, abdi moal ngabohong. Hate abdi sieun kotor, kitu ibu. Contoh, ibu dibere seusehan ku salaki. Pek di dina jero calana salaki atanapi dina jero saku salaki duit, rek dibikeun ka salaki, rek dibalanyakeun. Tahan. Tahan eta teh. Tong hayang main dibalanyakeun wae. Eta teh jujur. Tahan, Bapak mamah mendakan artos tina lancingan bapak nu bade diseseh bade dicana bade kanggo mamah mendingan kitu daripada main nyokot wae. Aya nu kitu di dieu istighfar. Nu kadua panyakit hate teh naon? Wal hasadu, hasud. Naon cenah? Hasud teh apa? Hasud itu berpikir bagaimana menjatuhkan orang lain. Bagaimana agar orang lain hancur, bagaimana orang lain itu runtuh. Kumanya supaya si eta daganganna teu payu, kumanya supaya si eta bisnisna teu maju. Naudzubillahi min. Karena hasud itu berasal dari iri. SMS senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Tatangga meuli kulkas panas tiris. Batur nu meuli maju manehna nu nyeri huntu. Batur nu meuli motor manehna hese molor modal amit. Halo, jangan hasud. Karena hasud itu kata Nabi sanes ngan ukur ngotoran hate tapi matak nyeepkeun kana ganjaran ibadah urang. Naudzubillahi min.
Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqulul hasanah kama taqulu narul khotaba au qulal usba. Hei kalian, hei semua, bahwa hasud itu akan merusak pahala ibadah kita kata Nabi. Kama taqulu narul khotaba au qulal usba, siga seuneu anu melahap kayu bakar. Naudzubillahi min. Matak bersihan eta hasud, bersihan eta iri kunaon? Syukur. Naon cenah? Ku qanaah, ku syukur. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Entong iri kabat. Lamun batur maju sok doakeun, lain ditenggelan salaki teh. Ieu mah tatangga nu maju salaki nu dicabokan atuh. Bapak tingali batur mah geus meuli motor, bapak iraha. Bapak tingali batur meuli mobil, bapak iraha. Bapak tingali batur bapak imana direnov deui, bapak iraha. Bapak tingali batur kawin deui, bapak iraha. Kitu we jeung kitu. Lamun hirup kitu bunga henteu. Matak set mit amit. Entong bisi stres. Ninggal dunia mah teu kengeng tanggah. Sabab moal aya tungtung iri ka salaki batur teu kengeng ibu-ibu. Salaki dicabokan. Bapak, salaki batur mah meuni kasep. Nah ari bapak meuni kieu wae. Meni eueuh pulungan naon. Tong kitu. Bapak oge kudu bersyukur gagaduhan istri saaya-aya. Tong dibanding-banding jeung pamajikan tatangga. Mama eta awak rek kitu wae. Mama sadar henteu da baheula mama teh body teh siga biola. Siga Luna Maya, tahu enggak mama teh? Hari sekarang bapak Luna Jis mama. Baru itu turubun mawa kaca, sok mama teh ngaca sok. Geulisan mana mama jeung tatangga? Da geulisan tatangga. Sok ngaca, da kaca oge peupeuh ningali mama. Allah. Nyeri hate teh ibu dikitukeun. Nyeri hate, Pak. Maka bersyukur we. Oh, mamaku sayang my darling. Walaupun dirimu seperti ini, dulu engkau cantik, tapi sekarang masih cantik. Biarkan orang berkata apa, yang penting aku padamu. Si bapak osok gitu tara bu. Dadah. Ibu tara dipuji ku si bapak. Matak ibu na ciresep ngageulis. Pipi make bedak cempaka, bibir make lipstik Mirabella, mata make sidau Annabella. Wios aslina eta rara sifat terus Dracula. Nu penting mah kan salaki bahagia. Anu paling entong mah pamajikan teh loba gay. Heuh, make tiung merek Elzata. Make baju merek Pahira. Keluar jalan-jalan make Toyota. Mam oge di rumah makan Ampera. Hanyakal hatena merana sabab salakina kagoda budak SMA. Mata mending bersyukur. No penting mah saaya-aya we. Alhamdulillah terus, alhamdulillah lagi, alhamdulillah aja. Insyaallah senang hirup teh. Amin atuh. Sok ABG syukuri, jangan iri sama teman yang sudah punya pasangan, jangan iri. Mun babaturan buka kabogoh, urang oge neangan, da bisa. Kamu santri mah oh gampang pisan. Santri mah gampang pisan. Babaturan buka kabogoh, cari. Hayang nu kumaha? Nu geulis, anak ajengan, beunghar, solehah. Wah, eta mah kudu maca sholawatna oge 10.000 dina sapoe mang. Aslina mang, terus karengeng can. Oh encan, sakola keneh eta mah ka. Engke lamun hoyong gitu nya nu geulis, anu solehah, anu bisa ngaji, maca sholawatna 10.000 sapoe. Lamun teu meunang wae tambahan sapoe 20.000 maca sholawatna. Mu temenang wae mangnya maca sholawat temenang wae pasangan udah dipikah hayang ngaca mang ngaca
Bertanyalah kepada cermin karena cermin tak pernah berdusta. Kaca abi teh sholawatan wae tapi na teu menang wae kabogoh nu geulis. Cek kaca beungeut teu ngadukung. Ibu. Hop. Hop. Jadi obat hasud teh kusukut. Lanjut. Cara pente. Dan itu udah cara likat. Beri hoahe. Nah, teh karaos yang ngaos tehnya. Tadi teh setengah 11, enak tuh jam 11 lebih 20. Berarti tos 50 menit. Alhamdulillah. 10 menit ini sajam. Sajam ini siap tuh. 2 jam deui. 3 jam deui. Cekek daina ku sararea mangga. Bale sajam, bale 2 jam. Hapunten pisan. Amplop atas dirapet. Tapi pangarsa ajengan, abi punten kumawantun, abi mah teresep amplop. Tuh dah. Nah iya kotor hati dah. Di antawisna ya eta suuzon. Apa buruk sangka eta. Ayo mah teu make amplop, nu penting mah ikhlasna. Justru ka dieu teh bare milari amal. Salah wae euy. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Teraskeun. Namanya gimana tadi teh? Panyakit nu katilu atanapi kotoran hati nu katilu nyaeta wal kibru. Takab naudzubillahi min aya nu sombong. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita sombongkan semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Betul. Sakasep-kasep na lalaki geus jadi aki-aki mape. Tah eta. Sageulis-geulis na istri tos janten nini marai. Allahu Akbar. Matak entong da urang teh bakal maut. Sagagah-gagah na jalmi bakal janten bangke. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, tah eta tukang ojek, tukang judi, paeh si eta mah, tukang judi, tukang mabok, tukang rentenir. Tukang ceramah, pupus, tukang ceramah, mana tukang ceramah pae, tukang ceramah Pak Ustad, pupus, si Oce batuk, anu batuk. Allahu Akbar. Pak RT mati. Pak RW mati. Pak Kades aya kene Pak Kades. Pak Ustad ngubur. Pak Ustad mah bagian ngubur. Sok bayangkeun ku ibu-ibu. Pak RT ngantunkeun, Pak RW ngantunkeun, Pak Kades ngantunkeun, urang ngantunkeun. Ari nu ngubur saha? Nu ngubur mah Pak Ustad, matak Pak Ustad mah mau teh paneuri. Nungguan jamaahna, nungguan ibu-ibu maraot we. Matak Pak Ustad mah tugasna teh ngadoakeun. Gitu. Tong sarombong da urang teh bakal maot. Matak dibersihanana eta penyakit sombong teh ku tawadu, rendah hati, tuluy naon deui sok penyakit hati teh. Kotoran hati teh mun aya dina hati teh wal bahil, tah ieu. Pedit cap jahe mere gehe. Aya
Aya nu pedit. Astagfirullahalazim. Ibu, ari si bapak bager pedit. Asok pangmeserkeun bedak ka ibu. Atuh pedit eta mah. Ari bedak mah meser ku nyalira atuh mah nya kedah pangmeserkeun ku caroge. Tara pisan pangmeserkeun bedak tara paingan gareuneuk atuh. Ari si bapak sok pangmeserkeun kutang punten manawi. Nya meser nyalira kade. Teu kengeng miwarang meser kutang ka caroge. Kedah ku nyalira sanes nanon bilih tepas. Caroge meser nomor 17, ibu nomor 15. Kita kaange ku ibu. Ayeuna ku si bapak digunting da mubadir. Ayeuna dipake masker jang nutupan virus corona. Halo. Cing balager. Tah siga kieu pangmukakeun cai bager. Tah ieu teh bersih hate, tepuk tangan atuh. Tah kitu. Kudu kitu ibu. Ha. Atur lo. Oh mangga. Ngaharewos. Ciri-ciri nu bersih hate mah bahasana teh raoseun. Kayak cenah manawi amplopna bade ditambihan deui cenah. Da kitu nu bager. Janten nu bager mah nya teu hitungan. Nu bager mah teu hitungan. Apunten Ustaz. Areuy. Aduh leho semakin ngambah. Wios satu ibu tong yang serikeun. Sanes virus. Ieu mah kacapean teuing. Da di mana-mana oge atuh manusiawi ceu ari loba nyarita, loba gerak mah capek. Tapi mudah-mudahan cing dibalas ku barokah jeung ganjaran ti Allah. Yang penting mah terus ngaji we, wios leho mana bisa diletak. Lamun teu diletak dielap atuh dah. Lain ibu-ibu di dia semakin berang semakin areror kabeh. Manya leho dilamot. Kecuali leho caroge. Mangga eta mah elap sawa. Suga deh ibu teh asup ka surga gara-gara ku bager ka salaki goleho ka mana. Salaki kudu balager ka istri teh, betul ibu-ibu, betul? Entong parared. Mun aya salaki nu pedit berarti salaki kitu mah salaki egois edan. Entong kitu ka caroge teh doraka. Cing balager ka caroge teh ka istri. Awe bapak-bapak punten abi mah ngan ngemutan ari rezeki teh nya. Lamun hoyong seueur, hoyong ngalir teras sareng barokah, cing resep ngalir we rezeki teh ka istri. Aslina. Ieu mah dina katerangan atuh da kumaha deui. Sabab harta salaki punten rezeki salaki eta teh rezeki istri. Betul ibu-ibu? Waduh asa pamunangkeun. Eta gampang salaki mah hayang beungar. Cing resep ngabeungarkeun pamajikan. Hoyong nanaon teh cumponan pangmeserkeun sapertos pribados upami istri hoyong nanaon teh ku abi mah buru-buru we pangmeserkeun. Hoyong acuk, hoyong tiung, ku abi mah canak we ka pasar. Ku abi mah dikaleng, oh da abi mah romantis, ngalengna oge pageuh. Supaya naon? Supaya teu belok ka toko baju jeung toko tiung. Hangkeuh pageuh. Halo. Teh kengeng pedit, kamari oge aya nu maot. Kieu talungeuna. Gara-gara pedit. Sieun abdi oge. Ieu mah sanes-sanes film ajab. Ieu mah kenyataan kamari di Tan Abdi di Rancaekek di Bandung. Aya nu maot apek teh pandanganna teh kieu. Eta tetangga dugikeun ka geunjleung, papartos ka dai. Kang dai cenah itu aya nu pupus. Heuh tinggal dikubur atuh. Heuh cenah ieu mah aneh pupusna kumaha kitu pandanganna kieu. Abi teh da penasaran ditingali leres eceu keur ngajelepeng keur kieu. Sok cenah ku padai sugan ari ku Kang Dai mah cenah tiasa dilereskeun pandanganna teh bari maca shalawat abi teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dikieu kieu teh kakalah ngagaplok, gaplok astagfirullahalazim. Dibenerkeun gagaplok deui.
Cek abdi iya geus teu sopan di nu maot. Maotna kieu komo keur hirup cek abdi teh. Entong peditnya bisi kitu amit-amit. Naudzubillah min jeung maot bisi eueuh nu ngurus. Sedih atuh maot eueuh nu ngurus. Awas tong pedit. Ajengan cing balageur. Insya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itu teraskeun wae. Naon deui sok panyawat hate atanapi kotoran hate nu sok aya dina diri urang. Naonnya euy. Wal gibah. Tah, ngomongkeun. Nah, aya nu sok ngagosip. Astagfirullahalazim. Oh, tadi ngagosip. Ibu, tekengeng ngagosip. Naon margina? Margi upami ngagosip mah nyarioskeun tatanggi upami laras nu dicarioskeun teh eta teh janten gibah. Ari gibah teh dosana sami sareng nuang daging bangke saudara nyalira. Naudzubillah min. Upami nu dicarioskeun teh lepat janten fitnah. Ari fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Maka saur Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Cing saning jalma nu iman ka Allah, percaya kana poe akhir, nyarios cing sae, saumpami teu tiasa nyarios sae, mendingan jempe, mendingan tah kitu. Halo. Teu keng nyarioskeun. Tatangga gendut tong dicarioskeun. Tinggalkan itu drum ngaliwat entong. Tetangga boga mobil tinggalkan itu menang ngridit ting sabaraha tahunan entong. Aya manfaatan teu aya. Jangan pernah sibuk membicarakan kesalahan orang lain, tapi sibuklah mencari kesalahan diri sendiri. Betul? Terkadang kita tidak bisa melihat terkadang kita mampu melihat semut di seberang lautan tapi tidak bisa melihat gajah di pelupuk mata. Cilaka. Ari seseueun batur diurus, ari seseueun sorangan num tekengeng. Uskut la tatakallam. Diam, jangan banyak bicara. Shh. Kitu. Kumaha cenah Kang Dai lamun dicarioskeun ku batur, ciri-ciri anu hatena bersih dicarioskeun ku batur anjeunna atok. Naon margina apal. Sabab dicarioskeun ku batur teh matak ngorotan kana dosa. Amin atuh. Matak jempe we dicarioskeun ku batur teh. Ece aya nu ngomongkeun ece wios ngongorot dosa kitu nu bersih hate. Urang mah da diomongkeun ku batur teh langsung we buraha irarai teh. Beureum, irung rebing, cepir rebing. Bari dibalas. Ece aya nu ngomongkeun ece orang mana? Eta kampung sebelah. Oh si eta mah tiba kalau oke ngewa ka urang. Apa si eta beut ngewa ka urang? Baheula salakina teh nya bogoheun ka urang. Ngan ku orang ditolak. Apa teh si eta? Si eta salakina ka mana nya da ayeuna mah cenah kabur bejana mah. Apa teh si eta? Si eta budakna sabeureje nya di mana? Da bejana mah cenah ka kota tapi ting ka marana. Ari si eta imahna di dinya keneh. Da bejana mah cenah ting di mana? Si eta mah teu boga imah meureunna nya. Apa teh si eta mah? Kamari batur ngararaji da si eta mah teu. Amit-amit si eta mah. Eta ka babu salam. Si eta mah alus-alusna. Da si eta mah pulunganeun. Si eta mah ngaliwat oge meuni bau tara mandi benernya kamari banyak make tiung apa teh buk nanti ngurama apa teh kutu nanti ragrag apa teh saya eta make behal untuk lagi menit pantas saya make behal geus saya eta mah batak saya eta lamun ngomongkeun urang tong didenge da saya eta mah mit abis atuh tuluy we diomongkeun dukikeun ka malalung cerat hujan lokal aya nu kitu astagfirullah inna lillahi wa inna ilaihi teu aya di dieu mah saroleh-sarolehah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah bersihkeun manah-manah abdi sadaya ya Allah. Bersihkeun ya Allah dina sagala penyakit, bersihkeun dina sagala kotoran. Hiji bohong. Hiji nu kadua hasud, nu katilu naon tadi? Pedit, nu kaopat ngomongkeun batur, nu kalima sombong. Halo. Bersihanana bohong ku juj, hasud ku suk, pedit ku bag, sombong ku tawad, ngagosip ku jem, nuka genep nuka 7 dugikeun ka 30 genep engke diterangkeunana dina bab berikutna. Pamun diondang deui. Da lamun diondang deui diondang mana naon nerangkeun oge. Halo. Doa ngabersihan hate.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabit ilmu. Lamun jang urang mah naon? Ku ngaji, ku maca Quran, ku sodakoh, ku alus kabatur. Amin atuh. Insya cing resep ngahias hate. Satos kitu Rasulullah tazali disiapkan buruk. Wa huwa dabatun abyadu tawilun faqal himar wa dunal baghal. Anu leuwih jangkung daripada khimar tapi tidak melebihi tingginya kuda. Seperti kedelai. Keledai. Kecepatan buruk 7 kali lipat kecepatan cahaya ngeblesat. Akhirnya Rasulullah sampailah ke Masjidil Aqsa. Haram atau bulak balik. Pak Rasulullah teh Isra teh di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pan ayatna oge. Lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa barokna haulahu. Awas ya, garis bawahi ya kalimat eta tah. Barokna haulahu. Ka mana ngarujukna barokah? Tinggal barokna haulahu teh dibere keberkahan di sekelilingna. Ka mana di sekelilingna teh? Masjidil Aqsa. Anu dibere barokahku Allah teh Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Halo. Matak lamun urang aya di hiji masjid insyaallah bakal kabarokahan. Lamun urang aya di hiji pasantren bakal kabarokahan. Pan bahasana oge barokna haulahu. Allah memberikan keberkahan di sekelilingnya. Makanya ibu bapak kaum muslimin, barang siapa yang ada di sekeliling masjid, pesantren, ulama, santri itu akan mendapatkan keberkahan. Mata untung pisan ya orang dikeliling ku pesantren. Atoh caket jeung pesantren diwaler atuh. Bunga caket jeung pasantren, bunga deket jeung ajengan, hoyong menang barokah, dukung ya pasantren, siap ngadukung ya pasantren, diwaler cing ikhlas siap ngadukung ya pasantren, dukung pasantren teh kudu didukung, ngameh naon, ngameh menang barokah, bujeng-bujeng dangukeun, bujeng-bujeng merekna. Teu merekna oge da pedah deket ka bagian barokah. Komo lamun merek. Subha jangan menghalang-halangi apalagi mempersulit, justru bisa mempermudah sehingga budak bisa ngalewat siga kieu. Eta mempermudah. Halo. Mempermudah. Pasantren teu boga jalan sok bere jalan. Betul? Tong sabekeun ka arek ka pasantren bieu tuturubun. Da lamun teu dicepengan mah abi ti seureulek atuh. Bieu cek pangarsa ajengan aya sawah anu bisa ngahubungkeun antara budak anu rek ngaliwat. Lain eta ngabahas jalan kot kapas. Halo. Saur pangarsa ajengan teh aya jalan anu tiasa ngahubungkeun antawis pasantren sareng jalan raya ngan kahalangan ku sawah. Dan selama ini belum bisa mengikhlaskan. Maka lamun abdi nu boga sawah geus teu kudu dibeli ku pasantren, rek diwakafkeun tah. Mun abdi bohong keureuh ceuli si ieu. Da apal kana keteranganana. Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mun apal kana keterangan barokah deket jeung pasantren. Barokah deket jeung ajengan pasti bakal berlomba-lomba marere ka ajengan, marere ka pasantren. Sayang seribu sayang, banyak yang belum paham tentang keberkahan dekat dengan pesantren, dekat dengan ulama.
Ayeuna mah tos arapal sok darukung di pasantren, sok dukung ya ajengan dalam syiar dakwahna. Peubeureuheun urang nyeun pasantren mah teu bisa, atuh mere Rp1 Rp2, peubeureuheun urang teu bisa ngadugikeun ayat-ayat Allah jeung Nabi, atuh ngadukung ka ajengan. Amin atuh. Halo. Bujeng-bujeng ngadangukeun, ninga rarayna oge jadi barokah. Kade tong salah, ibu ninga raray ajengan. Barokah. Ah, eta mah jijieunan Kang Dai hayang dipelong we. Lain. Dari abi mah geus dibaca kitabna. An-nadru ila wajhil ulama ibadah. Barang siapa yang menatap wajah orang yang menyampaikan ilmu itu ibadah. Man jalasa cing saning jalma nu diuk endal alim jeung ahli ilmu saatain 2 jam. Au akalamahu atana pituang leueut jeung ahli ilmu lukmatain 2 huapan. Au sami aminhu atana ngupingkeun cariosan ahli ilmu kalimatain 2 kalimah. Au masamahu atana papah jeung ahli ilmu hotwatain 2 lengkahan. Atahullahu ta'ala maka Allah bakal mere ka eta jalma anu sok tuang leueut sareng ajengan, anu sok ngupingkeun cariosan ajengan, anu sok papah sareng ajengan. Jannatain ku Allah bakal dipaparinan 2 surga. Kullu jannah tiap surga mislu dunya maratain, luasna saluaseun 2 alam dunia. Alhamdulillah. Komo lamun mere jalan jang pasantren. Heuh. Geus teu kahitung surgana oge. Insya halo bayangkan. Naon cenah? Eta kalimat barokna haulahu. Ieu teh keur ngajelaskeun barokna haulahu ya kade. Dibarokahkeun di sakelilingna. Atak mudah-mudahan urang ngabarokahkeun masjid, ngabarokahkeun pasantren, urang cing menang kabarokahan di Masjidil Haram jeung Masjidil Aqsa. Hoyong ka Masjidil Haram teu? Hoyong? Nah teh arangkat. Ye ka Masjidil Haram mah gratis. Teu make tiket. Ngan ka dituna make kapal. Jadi tong serdih nu teu boga duit ka Mekah mah teu make duit, make kap. Matak tong serdihnya, tong serdih, kita boga duit, dah ke Mekah mah make duit, ari kapal dibayarkeun. Abdi alhamdulillah taharus binikmat, ngahajikeun teh 2 kali, janten pembimbing Kementerian Agama, teras karena kaangge janten we diangkatkeun deui, sugan ngangge artos teu, justru dibere artos. Ieu mah masihan motivasi ka ibu-ibu. Supados hoyong menang kabarokahan sok nabung teh ayeuna. Nabung teh ayeuna urang arangkat ngahajikeun. Amin atuh. Atanapi umroh lah minimal. Tapi insyaallah katinggal ku pribados ieu bakal ka Mekah. Ieu wajah-wajahna tos sapertos Ka'bah. Hararidang. Berbicara tentang barokna haulahu kabarokahan anu aya di sakelilingna rek masjid rek pasantren rek ulama urang tos paham sadayana tuh tinggal di Pamijahan aya wali leres kitu Syekh Abdul Muhyi Saparawadi Pamijahan anjeunna tos ngantunkeun tapi maparinan barokah ka sadayana nu harirup saur Pak Kades ku abdi ditaros Kades ari di Batu Nunggal ari di ieu kecamatan sabaraha penghasilan pendapatan masyarakatna di atas rata-rata 1 miliar. Daragang di Pamijahan rata-ratanya 1 bulan itu 1 miliar. Eta teh ngejentre mereka berkahan seorang ulama dan itu pun sudah wafat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Komo ieu masih keneh araya. Lamun can dibere berdasarkan dunia maka yakin dan pasti bakal dibalasna di di pasiana sabaraha surga tadi 2 surga. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya Allah, mudah-mudahan abdi sadaya kabarokahan ku ieu Babu Salam. Abdi sadaya asup ka surga melalui pintu Babu Salam. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Saatosna Rasulullah dugi ka Palestina. Dugi ka Masjidil Aqsa Rasulullah ditawisan 2 minuman. Nu ka hiji susu, nu kadua cai bodas.
Ya asli lain jijieuna. Ya Rasul, perjalanan Mi'raj teh panjang, jauh. Salira bilih capek, eueut heula ya Rasul. Muhun Jibril. Eueut eta Rasul. Teras ya Rasul, muhun Jibril. Seepkeun ya Rasul, mangga Jibril. Teras ya Rasul, muhun Jibril. Halo. Rasulullah dihadapkan dua minuman, yang pertama susu, yang kedua arak. Rasul naros ke Jibril. Ya Jibril, apa yang aku minum ini? Susu ya Rasul. Nu laras, cik urang cobian deui. Ieu mah lain susu atuh Jibril. Ieu mah ciherang. Rasulullah teh kapungkur teh eueut susu. Susu ya Rasul dieueut ku salira teh. Alhamdulillah. Ainul tadi eueut naon ieu? Arak ya Rasul. Alhamdulillah. Untung Jibril kami teu eueut arak. Mohon ya Rasul, saumpami salira eueut arak nembe umat anjeun marabok kabeh. Untung kapungkur Rasulullah teh eueut susu. Berarti lamun urang hoyong janten umat Rasulullah cing resep eueut lain kadinya pemahamanana. Nah jadi salah paham kieu atuh. Kumaha jang teu boga susu atuh. Hikmahna saumpami urang hoyong diangkan umat Rasulullah cing resep eueut anu halal, jauhan eueut anu har. Minumlah minuman yang halal, jauhi minuman-minuman yang haram. Lain hayang jadi umat Rasul kudu nginum susu. Awas ibu, diamalkan teh eta hungkul. Balik rajaban di dieu, katanyaan ku salaki. Mama geus di mana? Tos rajaban di mana? Pabu Salam. Sanu ngajina daina nang di Bandung. Kumaha bebeunanganana? Pokona bapak. Ternyata eta Rasulullah satacan Mi'raj teh eueut susu heula. Bapak bilih bade Mi'raj mangga barade. Cek si bapak, nah mama balik rajaban jadi stres. Rasul Hop Rasul Ibu, nah itu jadi karena susu atuh. Ada ibu mah lain susu kasar teuing, susu tong nyebat kitu. Neneng. Naon namina teh? Tah kitu. Aya nu nuju ngenenan ka murang kalina aya. Didoakeun murang kalina cing soleh. Sok upami ngenenan murang kalinya, kade ngenenanana bari maca sholawat. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Setiap kenyotan air nenen anu dikenyot ku murang kali eta teh bakal jadi barokah. Lamun bari maca sholawat tong sabekeun ka teu areling nyusuan budak teh. Anak saha pan eta teh anak urang na teh jadi nanyakeun anak saha. Sok cing resep nenenan murang kali. Tah ieu bade nenenan teh. Sok nenenan murang kali teh bari maca sholawat. Awas nenenan murang kali teh eta teh ngabarokahkeun ka murang kali. Sakenyot 70 barokah. Eta teh kakara ku budakna. Komo lamun ku ibu bapak kaum muslim. Antos kemudian diteruskan ya bakal error sadaya. Ibu atau sajam setengah ibu. Halo. Atau sajam setengah capek ente. Nggak ente atuh dah. Teka raosnya alhamdulillah. Allah eta teh kakara tepi aladi barokna haulahu kakara tepi susu. Nah kumaha ieu teh nya? Tadi teh kan ngabahas tadi subhanallah di asrobi abdihi ila minal majil harami ilal majil aqsa. Ayeuna kakara tepi barokna haulahu na jadi kena susu. Rasulullah teh tazali ieu teh keur proses nu katilu, proses bertemunya hati dengan sang pemilik hati, yaitu Rasulullah teh tos eueut susu teh Mi'raj. Naon cenah? Mi'raj naik ka langit pertama patepang jeung Nabi Adam
naik ka langit kadua patepang jeung Nabiullah Nabi Isa, naik ka langit katilu patepang jeung Nabiullah Nabi Yusuf, naik ka langit kaopat patepang jeung Nabiullah Nabi Idris, naik ka langit kalima patepang jeung Nabiullah Nabi Harun, naik ka langit kagenep patepang jeung Nabiullah Nabi Musa, naik ka langit katujuh patepang jeung Nabiullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Naon hikmah jang urang? Rasulullah kapungkur mi'raj bersilaturahmi kepada para nabi sebelumnya, berarti kita harus senang man ahabba ayyusatulahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi asarihi falyasir rahimah. Cing saning jalma nu hoyong panjang umurna bari seueur rizkina cing resep silatu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Cing saning jalma anu iman ka Allah percaya kana poe akhir cing resep silatu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Di tengah perjalanan Rasulullah melihat orang-orang yang bercocok tanam. Bahkan Nabiullah Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei Muhammad, hei Nabiullah, sampaikan kepada umatmu perbanyak menanam pohon-pohon. Menanam pohon-pohon yang nantinya akan berbuah." Kata Nabi, pohon yang seperti apa? Pohon yang menjadikan mereka akan selamat di akhirat. Mujahidu fi sabilillahi ta'ala mudha'afun bidhi'fi alfin asrin hasanah. Cek Nabi Ibrahim. Lamun eta jelema nanam pohon, maka buah nate bakal diala engke di akhirat. Kemudian dina eta tafsiran kitab teh hartina menanam pohon teh urang kudu resep jihad, kudu resep berbuat kebaik. Barang siapa yang menanam pasti akan memet. Halo, tah kitu. Mangga pangarsa. Tah ieu bade nanam. Nanam kahadean anjeunna. Doakeun anjeunna cing damang. Amin atuh. Urang oge calik di dieu keur nanam. Nanam naon? Nanam kahadean. Mudah-mudahan ganjaran bakal disampeurkeun ke di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pangarsa ajangan nuju nanam, nuju jihad. Ayeuna yuswana 11 tahun di pasantrena. Engke 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dugikeun ka nyalametkeun urang ke di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dugikeun ka Sidratul Muntaha, dugikeun ka Al Mustawa, engke terangkeunana eta mah. Sabab seueur pisan kajadian anu aya di Sidratul Muntaha dan disarangan ku Jibril. Sabab Jibril mah teu wantuneun. Margi papisan diajak teh alim ya Rasul, saumpami abdi lebet ka Sidratul Muntaha badan abdi engke hancur berkeping-keping. Sidratul Muntaha Al Mustawa itu adalah tempat yang paling tinggi derajatnya untuk orang-orang yang diangkat derajat seperti dirimu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kayak orang terangkeun nu kumaha Sidratul Muntaha, nu kumaha Al Mustawa. Seperti apa kejadiannya sampai Rasulullah uih deui ka Mekah nyarioskeun ka Abu Bakar, ka orang-orang munafik, ka orang-orang nu teu percaya. Kayak orang terangkeunnya lamun diondang deui. Naik sado kalimbangan jalana tuturutugan lamun pidato tong kamalinaan ieu beuteung geus kukurubukan.